أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Suratul An'am makiyatun utawi kilaiki ku surah Al-An'am makiyatun iku kang bangsa Mekah illa wa ma qadarullah angin ayat wa ma qadarullah al-ayati salas tutugakan sira ing sakeh ayat kang tatalu wa illa qul ta'alu lan angin ayat qul ta'alu al-ayati salas tugakan sira ing sakeh ayat kang tatalu wahya lan utawi ya suratul An'am mi'atun iku 105 lan 5 awasitun tawan 60 ayatan lan 60 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah sifat ya Allah Ar-Rahman kang mapari nikmat gede ya Allah ing dalam dunia Ar-Rahim tur kang mapalin ciri nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat balak. Alhamdulillah wallahu alam bi muradihi ta'i jinis puji wa huwa lan ta'i hamdu al wasbil jamiliku sifat kalawan kang elok bitun iku kang tetep lillahi kadue Allah wa halil murad lan nadahu tawi kang den karepaken alilamu iku ngawaruhaken bidzalika kalawan mangkono alhamdulillah iman bi kadue iman bi kalawan alhamdulillah awisana ubihi atawa ngalem bi kalawan hamdu auhuma atawa utaya iman lan sana iku ihtimalatun iku sake kaihtimalan apya dua kanggo tawi leuwih maedahkeun ihtimalat iku asari sukang kaping 3 golahu syekh ngucap ing kaul sapa Syekh Jalaluddin Al-Mahali Suratil Kahfi dalam surat Kahfi. Alhamdulillah allazi khalaqa kang adamel ya Allah tawa allazi sakhe langit wal arda lan bumi khassahu manang tukeun ya Allah ing karone sabawati wal ard bizikri kalawan den tutur li annahuma kana satuhune karone samawati wal ard a'zamul makhluqati iku kang leuwih agung-agung sakeh kang den damel linazirina kadoong kang ningani kabeh wa ja'ala zulumati lan dadeakeun ya Allah ya khalaqa tegese kadamel ya Allah apa zulumati sakeh pepeteng wan nur lan cahaya kullu zulmatin wa nurin tegese ing sakabeh pepeteng lan cahaya wa jama'ahuma lan ngajamakeun ya Allah ing lafaz zulmah duna wala orana nur likasati asbabiha karena akeh pirang-pirang sabab zulm wa hadza min dalaili wahdaniyati wa hadza lan utawi kilaiki ja'ala zulmati kudu saking pirang-pirang dalil sifat tunggal Allah summa alladziina kafaru kari-kari utaung akeh kang pada karupur ya alladziina kabema kiya bi hadzal dalil sebaratane jumeneng ikilah dalil birabbihim kalawan pangerane alladzina ya'diluna iku meng wa ya alladzina kabe yusawwuna garo tegese madakeun ya alladzina kabe ing liyana rabb bi ibadati ing dalam ibadah walladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamma
man 'indahu thumma antum tamtarun. Wallahu a'lam bimuradihi wa Allah iku alladzi khalaqakum kang ngadamel ya alladzikum insaka bimumtinin saking yakhluqu bi khalqi abikum kalawan ngadamel bapa sira kabeh Adam tegese Kangjeng Nabi Adam minhu saking tin summa qada kari-kari netepakeun ya Allah ajalan ing ajal lakum kadue sira kabeh tamutuna ing dan tiait kang pada marati sira kabeh ing dalam narikan narima tutu gaya ajal wa ajalum musamman lan utawi ajal kang den sebut madrubun iku kang den dadakeun indahu ing dalam sanding Allah libasikum kadue den tanyakeun sira kabeh summa antum gari-gari utawi sira kabeh ayyuhal kuffar wa aling-aling pirang-pirang kafir tamtaruna iku mang sira kabeh tasyukun tegas marang mang sira kabeh fil ba'si ing dalam ba'ts pada ilmikum ing dalam sahusene weruh sira kabeh annahu ibtada ing satune Allah iku ngawitan ya Allah khalaqakum ing adamel sira kabeh wa man qudira 'alal ibtida'i fa huwa 'alal i'anati aqdaru utawi zat kang kawasa yang maningatase ngawiwitan bahwa kumagote yang manalal iadati ngatase ambalani ku aqdaru kang leuwih kawasa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah alam bimaradi wa huwa lan utawi al-muttasifu bi sifatil mutaqaddimah iku Allahu Gusti Allah mustahikun lil ibadatika yaiku kang ari mungkah kadue den ibadahan bisa mawati ing dalam sakeh langit wa fil ardi lan ing dalam bumi ya'lamu ya Allah sirrakum ing rahasia sira kabeh wajharakum lan jahar sira kabeh aymatu sirruna wa ma tujhirun wa ma tajaruna bihi bainakum tegese ing barang kang nyamarkeun sira kabeh lan barang kang ngalahirkeun ngedengakeun sira kabeh kalawan maing dalam antara sira kabeh wa ya lamun nuninga ya Allah madaksibuna ing barang kang ngausa sira kabeh tamaluna tegese migawe sira kabeh min khairin wa syarrin saking kebajikan lan kealaan wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Allah alam bimaradihi wa ma tatihim lan orana tegahum ing ahl Mekah ayat Mekah tegase ayat Mekah tegase ahli Mekah min ayatin opo ayat utawi min zaidatun iku zaidah min ayati rabbim kang tetep saking sake ayat pangerane ahli Mekah bidal Quran saking Quran ilakan wangana ya ahli Mekah ana saking ayat iku kang mengok kabeh muridina iku kang mengok kabeh faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa yatihim amba'u ma kanu bih fasawfa yatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Allah alam bimuradi faqad kadzabu maka teman-teman ngagorokeun ya ilmu kakababil haqi kalawan bil Qur'ani tegese kalawan Quran lamma ja'um samangsa teka ya aku ming ahli Mekah fasawfa yatihi maka besok bakal tukau ming ahli Mekah amba wa pirang-pirang akibat awakibu makanu tegese pirang akibat barang kang ana ya ahli Mekah kabeh kalawan ma iku yastahziuna mri ngaguguyon ya ahli Mekah kabeh. Suratul An'am beres surat Maidah urang ayeuna
nyorang kana surat Al-An'am. Al-An'am eta artina pirang-pirang hewan ingon-ingon, hewan ternak. Di jerona rek nyaritakeun nu patali jeung hewan ternak. Ieu ayat ieu surah Al-An'am kagolongkeun kana surah Makkiyah. Bangsa Mekah hartina Mekah teh diturunkeunana Kangjeng Nabi meme hijrah ka Madinah. Setiap ayat, setiap surat nu diturunkeun meme hijrah ka Madinah rek di mana bae diturunkeunana eta disebut ayat Makkiyah. Di mana-mana ayat-ayat surat-surat nu diturunkeun sabada hijrah ka Madinah disebut ayat Madaniyah. Jadi lain berarti kudu di Mekah bae diturunkeunana. Sebab asbab nuzulna mungkin di Mekah, mungkin di Thaif, mungkin bae di Madinah, mungkin bae di mana bae turun ayat nama. Ngan Kangjeng Nabi na meme hijrah ka Madinah ta eta teh keur cicing di Mekah seluruh ayat-ayat nu turun di mana bae disebutna Makkiyah. Itulah mustalah tafsir. Ngan aya genep ayat hiji illa wa ma qadarullah. Pikeun katilu ayat jeung ayat qul ta'alu, tilu ayat genep berarti eta mah ceuk ahli tafsir sabenerna mah ayat Madaniyah. Nyempil di jumlah ayatna aya 165 atawa aya 160 genep ayat. Geus we ti mimiti kuari nu kolot bae balik ngaji di talar. Balik ngaji di talar. Jadi orang teu karasa saminggu boga saayat, 2 ayat di talar. Teu karasa 5 tahun musabaraha 10 ayat. Itu kudu ngedekluk we urang ieu asal ngaji ka dieu talar, asal ngaji ka dieu talar. Kiai cenah mun ngabejana ti keur ieu mah. Atuh mantak daun ti kuari bae gamimitian coba ulah ti keur ieu hayang nyaho coba. Engke bakalna aya evaluasi asa menang genep bulan dites. Saha nu katalar beneran lulus, anu teu katalar teu lulus. Artina kalulusanana nu katalar menang genep bulan ya ti surat ieu engke menang sabaraha ayat urang eta talar. Kaharep saurang-saurang anu bisa balik, nu teu bisa ngendong di dieu. Nurutan keur di SD. Efek cek jera teh ngeunaan ngendong di paraban ku kiai. Masyaallah. Iyalah surat Al-An'am. Di jerona aya mafatihul gaib, kunci-kunci kegaiban. Wah. Iya. Sugan we aya kunci jang mukakeun gunung di jerona aya emasan. Sia manu karitu bae kan pikiranna. Mantak wani ngeridit ge eta nu geus kitu resep kana dunia. Surat Al-An'am diturunkeunana model jumlatan wahidah sakaligus. Ayat-ayat anu aya di surah nu lain mah kadang diturunkeunana nungtut, tapi surat Al-An'am ieu mah sakaligus diturunkeunana sebanyak 165. Ketika ayat ieu surat Al-An'am diturunkeun dibawa ku malaikat Jibril diiring ku 70.000 malakin 70.000 malaikat diiring. Bahkan aya anu khusus 12.000 malaikat ngiringkeun ieu ayat. Aya hiji ayat nu diringkeunana ku 12.000 malaikat lain leutik-leutik ayat. Masya Allah. Iyalah
bakalna aya mafatihul gaib muhara ya mah lain letik-letik ayat ribuan malaikat ngiringkeun ketika diturunkeun ayat ieu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cik Sayyidina Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuzilat suratul an'am ma'aha mauqibun minal malaikah. Kangjeng Nabi kantos jarios ayat ieu surat Al-An'am ieu diturunkeun luar biasa disertai ku malaikat sadama bainal khafaqain. Katutup ieu langit katutup ku malaikat lantaran ayat ieu surat Al-An'am ieu turun. Jadinya menghargai menghormati karena surat Al-An'am ieu sehingga malaikat nutup pajajahan langit. Masya Allah. Muhara pasti memanjur jasa pun pakai pelet kajian hukum ada. Muhara lantaran dia mai. Ya Allah. Tika bin Mahba non ki Ka'bul Ahbar nyaritakeun Fatihatut Taurat Fatihatul An'am wa khatimatuhu. Lamun urang teu pernah maca Taurat sebenarnya awal kitab Taurat eta awalna ieu surat An'am. Tungtungna ge tungtung surat An'am. Jadi di kitab Taurat teh diawali ku awal surat ieu, tungtungna dina kitab Taurat tungtung surat ieu. Dina kitab Taurat teh kos kitu, kitabna nu dicekel ku para Yahudi mun asli. Ngan ku ari mah nganu asli teh hese. Iyalah luar biasa imak kita naon surat Al-An'am lain bantrak-bantrakeun bahkan ayat man qara'a salasa ayatin min awali suratil An'am ila qauli wa ya'lamu ma taksibun saha jelema nu maca 3 ayat bae dimimiti surat Al-An'am tanu tadi alhamdulillahilladzi itu khalaqas samawati wal ardh tepikeun ka mataksibun kenu kurang bakal kapanggih tadatang kadinya tah dibaca 3 ayat eta ngaye wakalallahu lahu arba'ina alf malakin yaktubuna lahu mithla ibadatihim ila yaumil qiyamah. Ku Gusti Allah bakal dipasrahan 40.000 malaikat. Pohara 3 ayat doang. Mentak ayat-ayat Al-Qur'an teh palohara sebenarnya mun urang nyaho. Seperti kulhu dibaca 3 kali sarua jeung sa-Qur'an. Mentak lamun ngariung teh mun hayang tamat Qur'an 3 bae kulhu. Sarua jeung tamat Qur'an. 3 kulhu sarua jeung sa-Qur'an. Mentak berkatna kudu gede. Sebab sarua jeung maca Qur'an eta. Masya Allah. Iya ayat lain letik-letik ayat ya bayi. Nyeh nuku urang dibaca iya surat Al-An'am pohara jasa. Geus keistimewaan nama hiji tadi mun dibaca 3 ayat bae ieu diwakilan di pasaran 4.000 malaikat 40.000 malaikat. Nuliskeun manehanana kana ibadahna jang eta jelema tepikeun ka poe kiamat. Jadi nu 40.000 malaikat mah nuliskeun ibadah terus datang ka poe kiamat. Wah, ieu mah jaminanna ge sorga bae geus 3 ayat mentak mulah ditinggalkeun nu 3 ayat ieu. Wala jasa bahkan lamun aya setan dek ngalirukeun dek ngawaswaskeun dek ngajerumuskeun ka manehanana mun urang sering-sering maca ieu nu 3 ayat ieu datang ka maksibun ayat naon kitu mataksibun na ieu setan ge moal kuateun da pokona mah dek di naon kitu ngaranna pengkolkeun ku setan cek setan teh nyokot deui bae motor ngridit janu itu ge aman pan kiai ngomong haram teh bohong buktina sia kan katutup nyokot deui bae eta setan tak kos kitu
baik embungkelekan maupun bisikan hati. Nu bungkelekan mah bisa dicabok orang babari. Tapi iya anu di jero hati. Eta teh lamun urang sering-sering maca ayat eta moal. Dah naon atuh make jeung ngeridit-ngeridit. Mun boga duit memeuli malah-malah sapira dunia atuh. Eta bisa kos kitu tah. Ieu lumayan ye. Berarti ayat pohara ya. Jadi berarti jangan niiskeun hate, jangan supaya ulah kagoda ku setan. Ikan orang setan ya ampun jasa ieu mun kadeuleu memberi loba jasa nu gelut jeung setan. Kelantaran setan teu kadeuleu, jadi orang teh tenang-tenang bae. Setan teu kadeuleu jadi tenang-tenang. Mun setan kadeuleu meureun wah di sisi jalan nu gelut jeung setan loba jasa. Loba jasa. Teu kadeuleu hana setan teu kadeuleu. Insyaallah aja urang na elehan bae ku setan. Eleh bae ku setan. Boro-borona naon teh ulah neuleuh awewe beuh ulah neuleuh awewe. Asal lu sugan ingat bahwa ieu teh teu meunang teu biasa bae. Biasa bae hate teh ditutupan ku setan. Deureus anu ngaranna nu kolot. Betah bae. Betah nu kolot teh neuleuh. Kobo nu putih mah atuh terlena. Sangkilang umur geus 80 tahun ya atunya na waduh. Cek jana lain deui jeung nu di imah. Surat Al-An'am.